Bismillahirrahmanirrahim. Kurang buka Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah orang sadaya tiasa tepang deui dina lawungan anu kahijinya di semester 2. Supados urang tiasa langkung semangat tiasa nyangking berkah dina lawungan ayeuna. Maka KM tiasa pimpin hal doananya. Maka KM maka sarbo ikirim gitu ikirim pimpin laga. Doa di kautan. Alhamdulillah hatur nuhunnya ka sarbo anu parantos mimpi doa mudah-mudahan dina lawungan ayeuna urang tiasa nyangking keberkahan dina ilmu dina materi anu baris di luar dina dinten ayeuna. Tah, lajeng orang cek kehadiran Allah. Dupi dinten ieu saha anu talebet? Itu kosong hiji saha? Hilmi Pak. Hilmi kunaon? Cara keluarga. Acara keluarga, mudah-mudahan acaranya dipaparin kalancarannya. Amin. Jadi dia tiasa dipaparin kalancaran oge dina mancan gawena gitu nya salaku siswa dipasihan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, aja kesiapan dangdingdungnya. Awalnya dangdingdung Pak. Tak supados orang ngarojatkeun ngahudangkeun deui karep sareng motivasi mangga sadayana ngadegelan. Jamnya supados ngahudangkeun semangat lah di urang ngadegelan. Di titenan sabudeunana di paling tengah kiwa payun peker luhur handap pilih aya runtah tiasa dicandakin di piceunnya di akhir pengajaran. Ayeuna teh supados ngahudangkeun semangat aya emprak dangdingdung cenah sayur sareng pinggir emprak teh emprak dangdingdung dang 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 ding 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 dung 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 dang 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 ding 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 dung 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 ser aha aha oh tak itu cenah biasa sudah biasa sayur emprak dangdingdung dang 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 ding 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 dung 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 dang 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 ding 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 dung 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 ser aha ser oh ser. Nah itu kalau maka ada cari dirinya. Kasih semangat Pak. Semangat lah, terus semangat dia. Nah barudak orang Wong Soli kenapa lawungan kamari orang lawungan kamari itu Pak terus diajar naon? Mohon upami ayeuna ta urang teh baris diajar ngeunaan pupujiannya. Lawungan kamari teh nyaeta ngaluar ngeunaan karya sastra dina wangun prosa, oge dina wangun fiksi gitu. Aya patalina sadaya ieu gitu dina pupujian. Nanging nyabetan nama ayeuna urang ngaluar ngeunaan fiksi tapi dina wangun puisi gitu nya. Duana ngandung makna gitu. Urang tiasa nyurahan makna dina dongeng, dina pupujian gitu. Jadi sami-sami urang nyangking makna kalau biasa diharapkan dina kehidupan sapopoe gitu barudaknya. Nah, lajeng supados Bapak tiasa ngagali pangaweruh awal gitunya dina lawungan ayeuna. Bapak hoyong kumaros gitu nurutkeun pamadegan hidup naon ari pupujian. Mangga Repi. Jadinya selalu pamadegan abdina eta teh tigan halangan deui ka muji-muji bangsa ka Gusti Allah kaributan abdi. Masya Allah, paupuatan anu saya perkenalkan Bapak Repi. Mangga Repi kumaha? Pak, perjanjian bisa kayak di masjid Pak. Baru bisa eta Salat maghrib kayak acara dan maghrib itu pujian Pak di masjid teh sareng barudak. baru bisa perkenalkan Bapak Repi. Pujian di setengah genap kawan jam 5. Saya perkenalkan Bapak Repi. Kami sadar mah atos pujian. Tosnya pujian gitu atau saya ini perkenalkan Bapak Repi. Adanya karena pujian teh dihaluangkeun di masjid pagi sumabarna nya di lingkungan pesantren gitu nya barudak. Terus bakalan di Repi sareng Repi saya bisa lajeng saat nyosok jero kana materi Bapak bade nepikeun heula kompetensi dasar anu kahiji nyaeta mangrupa praktek dina pangajaran ayeuna. Nah urang teh baris identifikasi sareng kahaluangkeun gitu nya. Baris identifikasi jenis dan fungsi teks pujian sareng melanjutkan pujian nuyu sareng kaedahna. Ieu teh penting pisan gitu nya untuk digarapkeun dina lawungan ayeuna.
lantaran dina urang ngaguar makna dina nyurahan makna dina materi pupujian teh urang kedah tiasa ngidentifikasi lah jadi sareng fungsina oge tiasa ngahaluangkeun sangkan tiasa nyentuh gitu kana mana jadi urang tiasa nyurahan makna dina pupujian gitu barudaknya. Lajeng karena tujuan pengajaran lima mangrupa harapan Bapak sabada parantos diajar pupujian sadayana tiasa ngidentifikasi jenis sareng fungsi lajeng tiasa ngahaluangkeun teks pupujian langkung saya lima harapan laut langkung luhur gitu nya ti Bapak iwal ti nyurahan urang sadaya tiasa ngalarangkeun pupujian dina kehidupan sapopoe. Nah, ayeuna kegiatan pengajaran imam minangka urang badannya kegiatan pengajaran itu nyatang ku aya buka aya inti panutup lajeng harapan langkung luhur oge aya pembudayaan karakter luyu sareng diutusna Nabi urang kan kanggo nyampurnakeun akhlak manusia gitunya pengajaran kita terus urang kedah biasa nyampurnakeun akhlak gitu luyu sareng dina kecakapan 82 atau 6C salah sejina aya karakter gitunya. Nah, lajeng sadaya lebet karena materi urang regetkeun kana video pujian anu ditayangkeun dina YouTube. Nah, ieu mangrupa contoh pupujian dina wangun ngepeli gitu nya ngelingan sangkat urang biasa salat di masjid kang utamina kang bapak gitu nya sareng janten vokal gitu di akhirat gitu nya barudak. Amin. Lajeng saat ieu lah karena wangunannya terus anu didugikeun ku repi sareng ku rendi gitu nya langkung jero deui urang bahas ngeunaan wangunan nyaeta puisi Sunda Buhun anu nyokol kana ajaran agama Islam ilaharna kadang sok disebut oge nadong tapi pujian teh sumebar secara lisan di lingkungan pesantren gitu produknya ngeunaan wangunan baca ngeunaan jenis pupujian aya 5-nya dina buku paket mau terus di peser ku hidap gitunya hiji aya muji ka Allah jadi beuna urang muji-muji kana keagungan Allah kana ciptaan Allah baca sholawat ka Kanjeng Nabi oge aya doa jeung tobat ka Pangeran pepeling sareng ajaran agama. Aya sabaraha cenah jenis pupujian teh? 5. Hiji muji ka Allah. 2 sholawat ka Rasul. Katilu doa jeung tobat. 4 pepeling kalimat agama. Saya lajeng ayeuna kana fungsi pujian teh aya 2 nyaeta ya fungsi ekspresi sareng fungsi sosial. Fungsi ekspresi nyaeta fungsi anu ditepikeun kanggo ngebrekeun hate kerteg pangarangna kitu nya. Lajeng aya fungsi sosial nyaeta pikeun pangajaran atawa pepeling kanggo balaraya kitu nya. Contohna anu tadi dina videonya ieu teh mangrupa fungsi naon cing tadi dina video? Sosial. Lantaran pepelingan kanggo balaraya kitu nya. Nah, ke satacan kadinya mangga hidup di titenan ieu teks pupujian biasa diseratnya di pasien waktu 10 menit mangga sok bisa diserat teks pupujian anak minggu kemarin para terus dibagi kelompoknya 4 kelompok mohon anu kelompok dongeng teh. Nah, urang lebet karena asesmen learning dan kemarin terus dibagi 4 kelompok anu teks pupujian anu nembe mangga di titenan kana jenis pupujian naon sareng fungsi naon mangga dijelaskan waktu 30 menit kanggo sawala unggal kelompokna. Meni kerja sama bisa nih kelompok hiji. Kelompok 2 saya ibu-ibunya. Sekarang kemarin dah. Assalamualaikum sadayana. Kelompok papat. Kalau ya hubungan sama kelompok papat. Warefri mohon. Adi bantu sana di. Ini ajakan ya rencangan. Jangan alimun, Pak. Kontosna terus nya kurang pidangkeun wae hasil sawala kelompokna.
orang sadayana ngawaler banyak mau pados rata gitu walatra gitu. Nah, dina teks pujian anu nembe kasuk kana jenis naon pujianna? Pepeling. Ngemutan kamu eta kan atau Andrea. Terus orang sanes. Ya Pak Sami. Soalnya eta pas salat maghrib. Soalnya ya eling-eling. Nah, elingan kamu sholat maghrib gitu ya. Terus tadi upami kana fungsina eta fungsina kalau Ekspresi Pak. Soalnya ekspresikan kan ekspresi teh ku ngajak teh eta ekspresi Pak, ekspresi ngajak. biasa nyatet gitu nyatet. Dua anak apa dua anak? Nah, biasa nyatet dua anak lagi aya rasa prihatin gitu Tanya, Pak. ningali Pasti masyarakat kosong. ini kosong gitu nya dangdutan seueur. Nya ari ka masjid berjamaah awal Pak. Sana esa baru maghrib pinuhnya gitu. Ari ka salatnya. Terus jadi pisan sadaya kelompok Bapak dipasihan 100. Saya Setacan karena kasih dekan Bapak oyong ngajak gitu. Hidup kanggo indekan luyu sareng pamadegan sareng luyu sareng anu paratos dicangking dina pangajaran ayeuna. Nah pupujian teh naon? Puisi. Ayo sareng we. Pupujian teh puisi susulan. Jenisna aya naon we? Jika Allah salawat ajaran agama. Aja mare ya Bapak. Ada upami kana fungsina aya? Ekspresi. Masya Allah. Orang final. Wah, terusnya saudara. Mudah-mudahan anu dicangking dina pangajian ayeuna teh biasa jadi kemanfaatan gitu nya biasa diharapkeun dina kehidupan sapoe. Sadayana tos nyangking tos paham gitu ngeunaan pujian gitu nya. Insyaallah. Nah, enak kegiatan refleksi telinga hidup gitu. Gaduh pamadegan, gaduh keluh kesah dina pangajian ayeuna teh Bapak ayeuna teh kirang ieu, kirang kitu lah. Jadi gampangnya gitu dikedalkeun ka Bapak gitu. Madonna kirang seueur. Kirang seueur. Ya Pak. Ini hiji eta mah tos. Tuh, terus penasaran ya. Penasaran kan minggu payung tepangnya sareng Bapak. Nanti minggu payung langsung dibuat ke Bapaknya. Jadi Masya Allah semangat bisa tuh. Pernah kamu ready? Tuh, di pangajian lagi terus kamu datang gitu. Antusias kanggo baungan salajengna gitu nya. Saya kanggo refleksi ya Bapak oge diharap gitu sadayana tiasa lebar anu kaloban diajakannya. Udah gitu. Nah, ayeuna mang lupa pancen lajuning lagu tindak lanjut dina pancen ayeuna. Oke, minggu depan itu orang baris benar dengan isi pujian sareng struktur pujian. Maka dipilih pujian di lingkungan masyarakat. Bagi orangnya kan bagian dina integral masyarakat gitu orang kena terang gitu nyalusur pujian di masyarakat. Laju tampilkan isi pujian sareng struktur. Tadi dipakai pujian langsung seueur nya langsung semangat deui gitu. Nah, lagi orang baik diajar dengan isi sareng struktur pujian. Nah, itu iya aya bejangan cenah Allah ulah unggul kalinduan ulah gedag keanginan. Enten hartosna hirup teh kedah diboga prinsip salami anu dilakukan ku urang aya dina kahadean, urang moal kapangaruhan ku omongan batur gitu. Lagi urang mah jadi urang gitu otoritas urang. Komo urang udah kena khairun nas anfa'uhum lillah. Apa saya nanti mah nyata manfaat ke balarea gitu barudak. Nah, sakitu anu tiasa dipedang dina lawungan ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna kami hidup sadaya urang pungkas ku hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang dipaparin kaberkahan, dipaparin kalancaran dina macan gawe satuluyna kitu nya tiasa jurahan makna pujian dina kehidupan sapopoe. Amin. Mangga KKM di pinangan mangga malam. Ya, ada orang ayo masakan doa kaulan doa Bangga sama Rasulullah hatur nuhunnya kelas 7Y.